Aduh, eta suara takbir naon tengah peuting kieu? Alah, aya samagaha, ieu masih neng kudu buru-buru dihudangkeun keur gede beuteung. Neng, hudang neng. Aya naon atuh mah peuting-peuting kieu mending ngahudangkeun. Ai maneh teu ngadenge eta aya takbir? Heueuh bener suara takbir mah. Suara takbir naon nya eta? Piraku atuh lebaran mah, pan puasana ge acan mah. Pipikiran teh kanu lebaran we nya emang takbir teh lebaran hungkul. Tuh tinggal aya samagaha, sok-sok burukeun maneh eta gerah mandi. Nya mandi erek naon atuh mah wayah kieu tengah peuting kieu tarariris, isukan we isuk-isuk atuh mandi mah. Heueuh atuh keur gede beuteung kitu mah aya samagaha mah kudu mandi. Naon maneh hayang aya tandaan ke budak mun lahir? Ah mitos atuh mah eta mah ieu teh geus tahun 2025 atuh mah piraku masih keneh percaya kanu kitu. Mitos we ti zaman baheula oge aya samagaha mah nu gede beuteung mah kudu mandi. Sok-sok burukeun hudangkeun salaki maneh di tengah mandian maneh.